syukur kitu jeung kitu setiap jalma anu merdeh palaikan sikan sadayana diancikan nanging tekiat nandangan gogoda kitu kaayana sanes kasaurang dua urang tapi seueur anu parantos kaancikan kat sarios ieu pamilon ti nagara Astina putra Raja Astina anu kakasih Raden Mandrakomara anu jadi puruhitana nyaeta Resi Drona para Kurawa ulan ulah gandeng teuing ieu budak dek tatapa awas sing kuat kasep keun da dilongokan paman-paman hidup kulon wetan kidul kaler sayaga bisi aya mau ngamuk gajah meta dijaga pagar pitis kadang-kadang ulah kadang tengah ketika sedikit salaksa kaberatnya telangan nyantel mantel kamu kedapat tuh yang kuat maneh teh Mandrakomara bisi aya si kusi ulu-ulu gelaga kencana mau nganyuk gitu mau ngamuk gajah meta tah bikeun tah kanu kieu sing kuat maneh Mandrakomara lain sama Mandrakomara teh anak Sayudana iya poho ngomong masalah pajanu meru ditutur yang hati pas padang hati di palar teyetin hang tertakapu sumping teyetin tetrang salabat ningati teyetin pas kaya pasti
Dangiang Turna Ruat Palajaya Dangiang Turna Nginang Ruat Palajaya Palajaya mudah-mudahan doakeun ieu tuang putra bener pernah teh emang kayaknya mah muang alo hidup anu kakasih Mandra Komara Lesmana Mandra Komara ieu sanajan bari jeung hirupna di PPN salilana ku harta jeung kakayaan bari jeung anak nate ngan hiji-hiji na lalaki mah awewe hiji lalaki hiji numutkeun kepercayaan eta mah kudu diruat teh diruat kumaha aya teh ai diruat nate hartina ai karuat ruatan teh hasa tina kecap ruat kuat dikuatkeun imana dikuatkeun rohanina dikuatkeun jasmanina dirawat ongko tak ku cara kieu teh saolah-olah ngaruat muga-muga ieu tuang putra teh cingkan-cikan ku Wahyu Cakraningrat anu dibewarakeun ku juwata marasanga juwata Parlemen Banjarbaya hah suwun doakeun ku sarea ulah gading teh kumaha atuh da ieu mah boga anak tatapa dek ngondang Wahyu Cakraningrat der dihanap gara raple minum-minuman keras mawa oh ieu kaleuweung teh der mawa inuman kumaha ieu teh nah ada eta mah kabeuki karesep ongko sakali ieu mah tong boros salira pemajikan yarek diserahkeun ku aing mah tadi dieu arti kurban teh realisasi tina ngorbankeun doma dipunci teh wayahna korbankeun tah anu dipikaresep ku jiwa anjeun kana urusan dunya lain ulah dudunya eta urusan nu kitu patut korbankeun ka resep teh sakur dipikaresep teh bakal pegat wah eta sing emut ka dinya cing inget karunya ieu budak anu sakieu husukna hampura adi nu kieu teuing mah atuh dina botol teh siana ci asak herang dina kieu lamun teh nya aing didodet jelema kitu demi Allah aing mah tobat cing kuat kasep duh cing kuat cu pek didoakeun tong keung tina soal anu kitu patut mah jurig barakasakan ganarwo tong keung tong sieun teuing da jelema teu ngahareureun ya deh ka aing mah datan nirata ngademane we pakulingan rana datan nirata ngademane we pakulingan rana dene irah kingkang prapta Wahyu Cakraningrat anu sasatna keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang nya ieu aya jami anu keur ngosongkeun diri hiji nonoman sekeseler Prabu Duryodana anu kakasih Raden Mandrakomara
dina manahna ngahayang-hayang ngahiap ngahayu-hayu atuh ieu wahyu cakra ningat lumebet ngancik na baju merah ka sukma ka ieu mandra kumara lilir yang berbangun aduh lilir yang berbangun kaya ngimpen saresa kedapan moal diberenya kabeh oge ku kaula yen kaula geus kaancikan ku wahyu cakra ningrat parantos ngancing bagja den bagja hirup geuning eta teu kedah lami-lami tatapa sakedap langsung sihore ratusan nonoman anu keur tatapa teu sirika sakuring bungking ieu alas ti prasara dipake tatapa ka kaula ngancikna wahyu cakra ningrat bari nemedak eta teh datan nirata ngademan datan nirata ngademan pakulinganana ya kayak gitu kaulah teh ngimpi gitu aku mah nyai kaulah nun kapunten kaganggu panginten saha kaulah pada ngiring ngaliwat kayaknya kaulah nun kapunten kaganggu inten dupi kakasih teh ngaran kaulah teh Cakrawati di mana pada wangsul kayaknya kalaneuh kaulah nun wangsul ti pusir daya menangkan atau akang teh ngaran Mandra Komara putra raja negara Astina nampi nuhun atuh bagja dinten ieu keur kaula tiasa ditepangkeun sareng putra raja ti negara Astina sareng Den Mandra nuhun kaula nun Cep Mandra nah hante sareng Omas salame ka Omas sareng ka Mastur non tacan kawawancara oge tacan kaula teh kaula nun saha anu sudieun atuh kaula nun ka urang kampung Baulisu make rumah sagala lain puluhan deui ratusan kabogoh kaula di negara Astina moal aya awewe cara model kieu maklum kaula putra raja saha anu embung saha anu teu kabita baingan olok kabogoh si Aden mah model si Dodi tapi kakara ieu nempo awewe aduh ninggal istri geus kawanti-wanti enak kabina-bina nyai upami leres salira teu acan kawawancara oge upami ieu mah dipileuheungkeun ku pun kakang kersa sadaya-daya kaula nun ampun kaula teh isin entok isin hayam kampung tapi kanca kumaha Den tah lamun teh mah ku kaula ieu awewe dirogahala dina harti sah nu rek newa ka kaula kahiji saha nu newak saha nu wani atuh cenah urang kampung bapana alah kira urang kampung di bebenyokeun dua gepok teh Den penasti kersayang tumampara Mandra Komara tetahan birahi anu ngancik dina atina lajeng ieu Dewi Cakrawati maksad digabrug maksad digalentor nanging tina ieu tempat leungitan peluhilang tanpa karana ngejat sapisan nyai
Kasep lain tebetah bongan kula diusir ku kadengkian aja Paman nah Kasep Paman oke ya aya naon cok Wahyu ngencar Paman Pak Wahyu dispenda sanes Wahyu Cakraningrat Paman ngencar kumaha tutut saya lah kayak tutut Paman udah Kasep para Kurawa hula silaka Wahyu ngencar deui cenah ayo dulu itu ayat cahaya nu ngeblesat ayo udak anger citrak si dimana siapa tomaro bingung paksa daluk cita rumah cita reuna bumi kata wikata jaya wikata jeung sajabana henteu ka papaya nu 100 mari lupa teuing pokona mah sararea kumkeun ayo udak teh